Di, mana ngompol ah? Si arek ngompol eta kudu bebeja atuh. Buat dit antar aing dit ah. Buat dit dina ih. Sia kolot-kolot meni yang diantar ngompol ge ah. Dit, aing mah buah dit. Oh malu. Malu sama angka teh. Aing mah juga nama. Wah, aing mangi euy. Tajuk sia diburkeun. Yang Burkeun juk. Betul. Ada gini, bangun euy ulah milik. Adi, Mang Adi. Mang Adi. Adi, Naon ieu teh? Si Acong labuh lain. lain. Kunaon atuh? Si Acong mangi naon tadi teh poho deui nya? Mami. Mangi buah, ting buah naon buru cak? Wah, bener ieu teh. Bener burukeun. Oh, naon? Gitu. Adi, mangi buah. Ya. Iya, ini pada gieu. Melonnya. Melon bangun nama imah. Wah, ini mah bukan namanya. Wah, aya imah. Wah, aya mah ayanya. Aya. Sia, mangi plak aing. Ah, Naon ieu teh? urang masa bingung keneh da ah. Bingung kunaon ieu teh? Ai jelema, nah hanya sikapna teh sabeda-beda, terbuat dina naon kitu. Pan jelema teh ning aya terbuat dari taneuh ning. Tuh pantes atuh. Sikapna teh geuning aya nu sombong, aya nu beuki balanya, eta dina taneuh naon ah. Oh, terbuat nalin. Dina nu balanya mah nya terbuat teh dina Tanah Abang. Nah make terbuat dina Tanah Abang. Pan di Tanah Abang mah jadi tempat ieu jual beli. Jadi sok maleuli gitu. Oh iya. Terus ai jelema nu sombong terbuat dina naon? Jelema nu sombong. Jelema nu sombong mah terbuat teh dina tanah gunung. Nah make na tanah gunung. Soalna pan laluhur gitu pan ya. Omongan teh jadi laluhur terbuat dari tanah gunung. Ya. Ai Adit terbuat dina tanah naon ah? Kela jigana si Adit mah terbuat dari tanah gula jigana teh. Nah tanah pula. Soalna katinggalina teh rada burik gitu teh. Ah aya terbuat dina tanah naon? Di bawah mah terbuatna dari tanah putih, Dit. Nah, ngeunah dia atuh ngeunah di aing. Tuh cereug aing ah. Pan emang gitu kenyataanna meureun euy. Nah, ari sia hidung ge kepake. Nah, ya aing hidung yang telah dikecawahkeun we. Kumaha deui da hirup aing mah kieu. Dasar nasib hirup teh gigi teh. Ari sia ngomong jeung saha, Cong? Jeung sae teh jeung mana mah. Teu didengekeun di tadi oge. Semua ge ngomong di nu kitu. Launan tuh mencet deh kah? Cicing atuh yang cager cicing, yang dipencet. Itu udah iman juga nyiksa mencet. Sabar dipencet di dieu. Ah, murah 5 juta. Ah, bener teh. 5 juta ini mah murah. Murah nih itu. Heeh, baik pencet. Ah, ente orang yang unggul we. 5 juta di mainnya aing mau upload 25.000. Kumaha ieu goblok teh. Aing kudu ngajin alasan nih mau balik we. Kenapa? Teh kunaon? Kalau aing yang modal lah itu euy. Kedeungnya heuh. Heuh buru ah, ulah dating buru teh kumaha teh. Goblok teh kudu bayar 5 juta make helaanan aing. Tahu nih teh. Enggeus lain diurut teh. Pokok aing kabur di tukang urut teh aing teh hayang kudu bayar 5 juta mah. Ai motor aing di mana? Di ditu tuh di tukang urut teh. Meureun kumaha atuh? Cokot teh kumane di ditu tuh aing sieun aing kudu bayar 5 juta mah kehelaanan. Goblok juga rumah teh gering. Kan teh patut aing lila begitu ge. Wah, buat kene cong euy teu nepung yeuh pakuna. Coba paku 10 cong. Heeh. Buat kene euy. Wah, kita lagi paku 10 hiji. 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 pas euy. Wah, 10 len. Heuh. Cungur ai sia kita mau paku teh ukuran 10. Apa ku ai cungur Nah, 10 siki bro mau 10 siki yo gitu paku 10 pan. Paku 5, paku 10, paku 7 lain ngagono 10 siki.
Cungur kapak Aisyah tadi. Woi, Ade pok coy na euy. ada pok coy macong. Jual mah Moa, 1 juta lah 1 juta. moa, 2 juta. moa, 2 juta tuh. moa, Daripada pilih mati mending jual. moa, moa. 1 M. Moa. Aja sayang na kumaha tuh. Udah lain orang atuh pak coy lagi. Mata paling mau dijual sama liar ge. Goblok teh ah, berarti maneh ieu teh. Naon sia? Teu, Mang, teu, Mang, teu.